Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang danguri sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana? Atuh mugi aya dina ginajar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sijamidangkeun hiji jejer carita anu judulna Katempuhan cenah, diperankeun ku Aa Boylang. Keun da ieu mah dongeng nya. Ngaranna ge dongeng atuh model urang. Sinetron nya peran mah bebas jadi peranan naon wae da ngaranna oge sinetron. Kumaha ieu carita nu salajengnna nya lalakonna Aboylang teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kidemang Gunung Halu. Namun sateuacanna dilajeng kade ulah hilap anu tacan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa notifikasi tiasa keng notifikasinya kanggo setiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe ya atuh mugi asing tiasa janten rencang anu ngahibur kepala wargi sadayana nya ka ibu-ibunya di bumi bari santai masak geroh nyeuseuhna bapak-bapaknya bari ngalamun ngopi udu ditepasnya bari mikiran kumaha nasibna popotongan kawin jeung batur mah jadi leuwih geulis geuningan. Kaduhung. Ulah hilap di like di komennya sareng saumpamina kapala wargi sadayana nu ngaros kahibur ku ieu pedaran dongeng Sunda nu dicanakeun ku simkuring teras hoyong nyawer tah ieu aya nomor danana tadi dia tah kitu nya tong ageng-ageng 2000 we 2000 ibarat nama parkir. Oke nu hoyong kaos kisah tanah Sunda tah biasa ka aya imangnya. Kumaha tuh lalakon salajengna ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kidemang Gunung Halu. Supados tinyang kolong tingkana waktos mangah kaparayun sadayana. Wilujeng kela wilujeng ngadangukeun prung ah. Paso sore basa Aa Boylang balik gawe geleyeung motorna nu ngaranna si Kuku teh digas teu pati naker ukur sahayuna jeung samajuna ngahaja laun dumeh awak teh karasa capek balas digeder ngudag target ti dunungan leok motor ngenca bras ka jalan aspal anu ngabeulah ngaplakna sawah. Breh pamandangan nu endah jadi pangbeberah pare keur meujeuhna hejau punduk malahan mah geus loba oge anu karoneng umyang teu lila deui baris dipanen dina itungan isuk geto. Langit rada bengras keneh dipapai sumirat panon poe nu keur tunggang gunung angin ngahiliwir kakalerkeun matak seger nalika nebakana awak. Sakedeung deui ge ganti wanci beurang jadi peuting giwang kara cacap tugas nyakseni sapoe kahirupan marjapada tuluy disamung ku bulan geusan marengan peuting nepikeun kalekasan. Teu karasa ngebatna jalan teh akhirna Aa Boylang teh anjog ka palebah gapura bates desa reg ngeureunkeun motor pedah si Maman. Ngadadak megatan harita teh pok panehna nyarita meni hariweus-weus nakeranan cilaka ieu mah bahaya cenah ari maneh kunaon pokna Boylang bari maehan motor mending balik deui ka itu si wa imang eta ti tadi mula neneangan maneh sia eta marek neangan TV ngomehan TV meureunnan lain Pira aku bari hauk polotot jabah mamawa bedog sia. Alah sia.
Okna aboy lang bari ngarenjag reuas. Oga dosa naon ari laing eta wa imang nepikeun ka kitu peta sok ngomong Cek maman jero ya teuing atuh. Temal aboy lang bari keukeuh dirungrum ku kabingung. Leng aboy lang teh ngahuleng nginget-nginget laku lampah sorangan anu sakirana nganyerikeun hate wa imang, tapi lebeng dararasaan mah najannya batur salmur oge jarang panggih keur mah imahna jauh jabatara pisan aya pangabutuh. Tekung silila brai teh ujug-ujug inget, duh walang siang ieu mah ya. tata naon euy Si maman meni haget ngempas. Tapi itu mungkin piraku. Okna aboy lang ngagerentes. nya naon Si maman beuki panasaran. Lain naon ieu mah pasti urusan TV. Ayo urang tepungan geura. Cekeng teh aboy lang mungkas guneman. teu sudi deh ka jigue tepungan ku sorangan mung kababawa aing mah sieun Cek maman bari mundur ngajauhan. Ya heuga tuh ari kitu mah. Temal aboy lang bari nyilah motor. Dius laju ka pilemuran. Sajroning nyetiran teh hatena mah keketegan dumadakan samarasa jeung teu puguh pipikiran. Reg aboy lang deh dihandapeun tangkal selong sisieun jalan ngahuleng saneng-eneng. Sabenerna aboy lang teh hayang nurut kana omongan si mama nu ditah balik deui, tapi kagok boronto. Nya oge aya kasieun jeung kabayang kumaha pibakaleunana ngan demi kapanasaran akhirna aboy lang teh maksakeun baris nepungan wa imang. Ngong adan magrib kapireng nong toreng awahing dina speaker masjid anu teu jauh ti eta patempatan. Tadina mah teu dipalire tapi ngadadak robah paniatan gura-giru aboy lang teh muru geusan ngalakonan 3 rakaat sugan jeung sugan sabada netepan mah dipaparin kategeran. Rengsek magriban ngadon ngahuleng jentul deui di teras masjid. Balung hoream indit. Tekung silila ngadadak HP teh disada ngagaruahkeun antebna lamunan aboy lang anu ngarajawisuna. Bre pesen WA ti indung budak nanya keur di mana cenah. Kitu namah melangeun meureunnan pedah wanci sareupna aboy lang teh can datang ka imah cara biasa. Acan oge dibales geus kirining deui HP teh masih ti indung budakna nyusul ku nelepon. di mana Cenah ieu nyi masih di Padamelan. Cekeng teh aboy lang ngabohong. Wayana nya jigana balik teh telat ieu teh. nya atuh pami kitu makan rumaos abdi teh melang itu duka kunaon tara-tara tisasari bet sesebelakan wae. Rarasaan eta mah meureunnan nyi. Pokna aboy lang bari tuluy nutup omongan. Sup HP teh dipesakan deui laju ngagerentes. Aing teh lalaki rek beureum rek hideung derlah. Kitu patekadan aboy lang harita tuluy nguniang muru motor di parkiran. Bah jempol. Aboy lang jadi pemeran. Gancangna carita ngajugjug ka imah wa imang. Sanggeus uluk salam jeung ngetrokan panto. Kulutrak aya nu muka
Brai teh muka sing horeng Rahma anu ngabagea. Akang? Cenah bari tuluy tunggul. Can kene mal aboy lang teh. Kaburu wa imang nanya ti jero sorana tarik atuh kawuh nyidem amara. Saha anu datang? Si Bangkawara lain. Eta aboy lang teh rikat nemal. Abdi wa. Pokna koloyong muru ka jero. Barang su wa imang geus ngabadega katempo beungeutna lir beusi atah beuleum. Ka dieu sia kasebelan. Dieu aing rek nanya. Pokna bari nunjukkan aku resi. Hapunten wa. Asa kureuwas abdi teh manawi aya naon teh ieu teh. Eta salira dugikeun ka sapertos kitu. Langsung we ayeuna mah. Iraha rek nanyaan si Rahma. Tekebat aboy lang teh nembalna. Pokona kudu gagancangan. Aing teu sudi nanggung wirang. Laju manehna ngabamlam ka ditu ka dieu. Aboy lang mah ukur tungkul teu puguh pipikiran. Brai nembongan keuretan beungeut-beungeut anu dipika cinta. Pamajikan kadua anak aboy lang anu arimut bari gugupai ti buruan. Wa imang keke harita teh noroweco teuing teu hayang ngadenge aboy lang teh bating ngarenghap jero. Ret aboy lang teh kainungna Rahma nu emok di juru rohangan tengah anu direret ukur keom. Nyel teh ngadadak sebel sedengkeun Rahma tungkul teu loba carita. Malahan mah katempo mineng ngusap cimata. Duh aing mah moal salah deui beda harita teh ieu mah. Bener lali tina guyonan tungtuna kadalon-dalon. Tina heureuy akhirna papahit kudu diteureuy. Daek teu daek nampak katugeunah sanggeus nyorang anu ngeunah. Harita dina mangsa hujan miripis aboy lang dehnya mirig mamanis jeroeun saung satengahing sawah nembrakeun ka cinta anu ngadadak nyaliara ka Rahma si mojang desa. Rumah saa aboy lang teh kagoda ku manehna alatan loba nampa carita ti sobat anu behna mah ngalejokeun ngabati cilaka. Dina peuting anu jempling ukur di tilaman samping kahayang aboy lang teh cacap kacangking di pindingan bilik coreng cang silih rang sadan lali katemah wadi saminggu kamari bari jengan ukur sakali tapi jadi memori anu matri dina diri. Duh kabayang deui lain ceuk beja adalah kitu buktina Rahma teh geuningan sae tandang sae goyang. Kumaha ieu teh? Papana Rahma nanya bari nyentak leungeunna ngagebrag meja. Aing teu hayang loba carita, geus buguh geus dumuk maneh lalakina. Tanggung jawab sia. Muhun wa. Rumaos kantos sakali. Ceuk aboy lang nembalna teu kebat. Tah kitu atuh ngaku. Sakali deui aing nanya iraha rek nanyaan. Awas ya, ulah sambat ka aya. Nyuhunkeun waktu samingon mah wa. Heug, oma tulah ingkah balilahan sia. Satadina mah aboy lang teh hayang wakca tapi teu wasa kasima ku sentak jeung polototna wa imang tungtungna padu nembalnya tujuan. Dewek mah teu paduli yen maneh geus boga pamajikan, tapi dabongan sorangan atuh heureuy teh kamalinaan. Pokna wa imang bari diuk satengah mebeutkeun awakna. Tuluy ngomong deui saeutik leuleuy ayeuna mah. Kacida atuh dah. Teu sangka sugan teh mah. Hapunten anu kasuhun wa. Temal aboy lang. Wa imang sajongjonan mah ngaraga meneng katempo ngaharuk saterusna nyarita dumareuda. Duh Gusti nu Agung, abot pisan sim kuring nampi ieu cocobi.
Meni asa disamar gelap tengah poe ereng-erengan nampak kenyataan. Boga budak hiji-hijina der kakandungan geus 2 bulan. Gebeg deh eta aboy lang ngarenjag saharita. Red karahma. Waktu lumaku detik ganti menit asalila dumeh bang baluh gumulung jeroun dada bingung temangih tungtung dahar temirasa sare tetibra hariwang melang tada teuing pamajikan mun seug nyahoeun kana ieu pasoalan duh geus pasti bakal burantakan. Geus 3 poe aboy lang teh teu indit gawe ukur ngagojod we jeroun kamar sirah asa bejad mikiran cara hayang wakca ka inung budak tapi boleh teu manggih jalana kumaha. Nincak poe kaopat keur anteng we udu di tengah jalan Nincak poe kaopat keur anteng udu di tengah ima pamajikan teh ngadadak asup teu uluk salam balik ti pasar teh ujug-ujug ngabalangkeun jingjingan eusina patulayah di tengah ima teu gue boga sangkaan yen manehna teh geus nampa beja teuing ti saha. Ceuli aaboy lang teh asa rawing pamajikan ngadatna di barung ceurik ngahing-hing teu bisa kumaha deui ukur narimakeun bari ngluk tungkul sagala anu kacekelna dialung-alungkeun teu wani nyaram teu wani meper da cumah tangtuna bakal nambah rongkah. Milih cicing aboy lang teh bati jeung mupuas diri sorangan istighbar mah istighbar tapi keukeuh rasa kaduhung teu peurai-peurai kalah beuki ngagerihan nepikeun ka Cimata Rambai. Kedawak euis teh kana remote blower dialungkeun kana lomari hias sataker kebek pre kacana peupeus tapi leuwih peupeus hate manehna. Sanggeus kitu tuluy ngojengkang asup ka kamar katempo ngasup-ngasupkeun baju kana koper teu lila kaluar deui. Pokona mah kami minta diberesan tuh si diabrig-abrigan boga salaki culamitan anak batur direuneuhan najis bukan nama kabina bina. Blog pando teh dijablogeun laju indit bari ceurik. Aaboy lang rumahu nyada sakumaha bunina nyumputkeun bangke keukeuh bakal kapanggih oge. Kieu carana mah moro julang ngaleupaskeun pusing kagoda ku rahma nu jangkung lenjang anu akhirna ngorbankeun rumah tangga dadak sakara. Rumasa geus salah lengkah alatan sarua kapahung tuluy ngajak heureuy di saung. Rumasa aaboy lang teh salah ngalengkah alatan sarua kapahung tuluy ngajak heureuy di saung akhirna jadi melenung tuluy kaduhung. Eta atuh da si tatu nu mimiti mere beja jeung ngabibita cenah rahma mah alus gitekna. Kitu deui si Wahyu Hidayat. Jeung si Arif eta basa ngaronda teh silih tembrak pangalaman nyaritakeun ngaranjah sacangkewo kebon kacang. Bre teh kasawang deui omongan si Wahyu bari jeung ngeunah suri. Hade piara kitu nama Rahma teh euy. Tuluy si tatu nimpa. Bener sia. Nya legit nya seungit deuh waas eta meuni lenang pisan webuluan. Pok deui si Arif ngembohan. Bener sia komo teu hese ngolo sakali ajak siap gerak pokona mah
modal baso eta bisa ngasaan nepikeun ka Mindo. Eta aboy lang teh siga nama kapangaruhan meureunannya. Tuluy tumuh penasaran da bohongan nu di imah teh geus kurang renjagan, kurang kejet. Nya akhirna mah mikiran cara geusan laksana sing horeng nya geuning teu susah meuruhkeun rahma sangkan sadra kabiruyungan oge ngasaan najan geus teu parawan tapi matak rorong hiapan. Ras deui ka anak jeung pamajikan matak nyelek ti koro rumahuh ka Cidajero. Ngarasa jadi lalaki aboy lang tidak bongan salah dijieun ku sorangan kudu siap nanggung jawab jeung akibat. Poe kadua tisaprak ditinggalkeun ku pamajikan pasosore aboy lang teh geus sagedrek indit kateun mitoha. Pokona mah moal baha bakal nampak sejanurut kahayang sok sanajan kudu nepikeun ka pipisahan. Geus kabayang bisa kumahaeun ngacacangna tapi teu nanaon tamaha sorangan. Kakara oge muka panto eta mitoha lalaki teh geus nyampak hareupeun. Ngaranna teh Wanata teh nya mitoha lalakina teh. Wanata di Kusumah. Panonna neuteub seukeut ka aboy lang bangun anu ceuceub kekerot jiga nu hayangeun pisan ragot. Aboy lang sabisa-bisa teuneu ngabagea dumeh ngarasa boga bekel senjata tadi peuting di bahanan amunisi ku Mang Kardi sanajan beak 2 gelas ngopi. Ngobrol lila nepikeun ka jam 2 sagala carita dipedar jeung diguar. Antukna boga kasimpulan rahma teh bener-bener pangacakan. Mangrupa piala bergilir anu daek buligir teu pilih-pilih alatan boga nafsu anu leuwih. Pak cekeng teh aboy lang miheula ananya. Udah ka mana ieu teh? Bade ka bumi bapa maksudna mah. Wah minggos teu kudu. Pokna tegeug eta Wanata teh. Di tengah imah mitoha teh ukur mencerong bari jeung teu ngomong. Aboy lang ngeluk nahan jajantung anu ratu. Walau baca carita pokona mah serahkeun anak kami. Kitu we kaputusanana mah. Wanata ngomongna tanes teges. Hapunten Pak, rumaos abdi nu lepat teu tiasa tarapti sapertos Bapak. Maksudna naon ieu teh? Wanata muncereng. Abdi oge yakin Bapak tangtos uninga rahma mah teu aya buluan sanes. Temal aboy lang teu ilang ajrih tapi ucapanana teh mati. Jadi kieu Ujang, aduh atra pisan eta mah ngadadak Wanata teh kurang mikireum sorangan leungeunna samarampa jeung katempo ngageleter. Abdi mah ngiringan kumaha saena we Pak. Cekeng teh ceuk aboy lang teger ayeuna mah. Oh lain Ujang, aduh ari kurung manuk urut jalak teh aya keneh. Bapak butuh ieu teh cenah. Wanata ngadadak omonganna teh jadi ka mana karep. Oh eta mah tos dipasikeun ka Mang Ian manawi teh teu peryogi. Temal aboy lang ngahayonan. Wih padahal mah nya satuluyna ieu minantu jeung mitoha teh uplek paguneman jadi layeut lir siga babaturan lat we poho kana urusan ngeunaan mitoha anu ngadalak minantu sapajodogan. Sing goreng mitohan ge sarwana. Keuna ieu mah dongengnya aboy lang. Kitu bala wargi sadaya. Tah dongengnya kade ieu mah dongeng. Ada ampun. Sakampung sarwana eta.
11 12 ampun eta mitoha jeung minantu Gusti banyak teh pernah ngaraosan eta kompak ya keun ieu mah dongeng ke karaoke arek tah kitu matakan kade ulah eueuh buluan teuing sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun ya nami nage dongeng cag urang tuna di Hanjuang siang urang teu di Haneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka samber deui mugia ya ye dongeng teh sing janten eunteng kahirupan urang sadayana di akhir zaman ngaranna ge urang teh matak mugia atunya sing dipaparin magfirah ku Allah setiap papada urang teh ngagaduhan sisi gelapna masing-masing dosa maksiat urang masing-masing Allahumma asturna bisitrikal jamil nun Gusti Pangeran abdi mugia salira nutupan diri abdi sadaya kalayan tutup salira anu endah ditutup lahir batin urang aib-aib urang sehingga nu katingal teh endah lain wungkul di dunia tapi sing dugikeun ka jaga di akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Cak urang tunda di Hanjuang siang urang teuneun di Haneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka samper deui wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong ribut tong beja-beja mun ngadongeng ge miluan.